wa tariqu kulli masyayikhin qad quyidat bi kitabil rabbi wa hadisina wa tariqu kulli masyayikhin jeung ari jalana saban-saban para guru nyata guru-guru tasawuf eta qad qayyida teman-teman diikat di talian eta kulli masyayikh eta masyayikh di kitab Rabbi ku kitab pangeran kaula aya ya kalimat di kitab Rabbi itu kitab Rabbi kalawan kitab pangeran kaula wal hadisi jeung nyaeta ku hadis ta'assola anu jadi asal duanana anu jadi sumber duanana eta kitab Quran jeung hadis teh wa tariqu kulli masyayikh ari perjalanan sadayana para guru ulama ahli tasawuf eta sadayana dina tingkah lakuna dina akhlakna dina padamelanana qad quyidat bi kitab Rabbi wa hadis moal keluar dina akhlak Quran dina akhlak hadis moal keluar dina perintahan Allah dina perintahan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena ari mengikuti Kanjeng Nabi teh eta teh jadi pokok keur ngaraih kabagjaan manusia jeung jadi sabab eta pikeun nyempurnakeun kemanusiaan. Oge nyata supaya luhur makom, luhur darajat manusia. Jadi luhur darajat manusia, kesempurnaan kemanusiaan ayat seluruhna dina mengikuti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi lamun urang aya Nabi sareng tambah Kanjeng Nabi sabaraha aya namun persen. Ya naik darajat teh gitu. Naik deui mutabahna ningkat deui darajat teh. Tepangna para wali, para ulama lalu darajat teh ku tigina ku sempurnana mengikuti Kanjeng Nabi. Urang kira mungkin itu pasal aja ajeunana. Urang mah teu dahar urang we nyawa teh aya namun tadahar. Kumanya urang kumaha geunahna we teh nyawa nu di daharna teu ingat dugi ka sauna Imam Abu Hanifah mah teu wantun nyaeta nuang samangka karena teu kawarid junjunan kantos nuang samangka. Padahal lain haram. Pedah naon hasil salah ngadahar. Sabab naon? Sabab terkaulingan junjunan nuang samangka. Pedah gitu. Padahal samangka teh naon? Halal. Ngeunah ngan ku sareng ayeuna teu aya keterangan anak contohna kumaha nyontohan junjunan cara nuang samangka. Sil salah masyaallah. Ulama mah teu kitu. Padahal lain haram tadinya dina haram halal. Ngan pedah teu aya keterangan anak kumaha cara junjunan nuang samangka sil salah kitu. Sieun teu ngikuti, sieun teu akur jeung junjunan. Masyaallah. Tapi ka kitu ulama teh ka kitu ya. Eta teh makin sempurna mengikuti Kanjeng Nabi, maka ieu insan pura sifat kemanusiaan pura makin sempurna. Oge ayeuna mun teh makom urang darajat urang di muka Allah Subhanahu wa taala makin luhur, makin nyata banyak karena mengikuti karena sunnah-sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yang para ulama ahli tasawuf walaupun nyata seueur cara, seueur metode, seueur jalur
cara menembuskan ayeuna muntah ka Allah Subhanahu wa taala dudika minimalna aya 40 ulama ahli tarekat anu masing-masing beda cara, beda metode, beda teori itu seluruhna angger mutafarriqatun min kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Angger teu keluar tina mengikutinya karena ajaran kana sunnah Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Teu keluar tina Quran, teu keluar tina hadis. Wa hukumnya eta tarekat Qadiriyah Naksabandiyah, tarekat Sadiriyah, tarekat Tijaniyah, tarekat Tusturiya. Wah, aya teman-teman ngersu eta nyata itu teh cabang-cabang tina Quran, cabang-cabang tina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terkeluar dirinya. Terkeluar laisa bi kharijatin anuma. Sadaya ulama ahli tarekat dengan cara tina kitab, tina Quran, tina hadis Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi watori ukur 5 sayyid qad seluruh ulama ahli tarekat, guru-guru ulama ahli tarekat seluruhnya diikat kunaon ku Quran hadis. Kadeta lamun urang ningali ahli tarekat teh hadis, maneh teh nyaho. Itu mah ke Quran, itu mah ke hadis. Ulah ayeuna anti, ulah ayeuna ingkar, ulama-ulama tarekat. Karek ayeuna mun tarekat anu normal oge urang mah geus makin. Ayeuna wah ka nyaho teh gitu. Ayeuna mun teu dikirna kitu, dikirna kieu urang teh nyaho. Lamun ayeuna mun tama ku urang islami mah gitu. Tapi ulah ayeuna mun tekan corona, ka ulama ahli tarekat ka guru, nah bener nanya ke ulah naon? Ulah dibaca sabab ayeuna boleh jadi ari murid mah kadang-kadang nurutan guru, kadang-kadang eta mengkol di guru. Mata teu jadi jaminan. Tah kitu ngaranna oknum gitu teh ulah jadi jaminan ka itu ka guruna. Kira ka guruna jam oh kieu geuning guru nama da mawa ka murid teh asal ka murid teh. Nah, ai murid nama kieu patut geuningan teu kata-katanya lain. Ngan aya nu sok ngaku-ngaku teh. Murid ayeuna mun teu anu padahal ayeuna mun teu nuturkeun guruna. Murid mah anu padahal urang mah campur ayeuna mun teu abis sana sareng ada suruh motor kitu we. Gimana ayeuna mun teu kitu. Ngajual guru, ngajual ayeuna pesantren, loba teh ayeuna mun teu kitu teh. Aduh ayeuna mun teh itu nama duka ngaku kan teu. Itu nama duka apaleun ge duka gitu. Orang-orang anakku ngan dia sampai ngajual guru, ngajual pesantren teh kitu teh. Di itu nama geus bener atau geus halus teh. Guru-guru nama geus halus sekarang ka murid teh kade ngan murid nu sok minculah gitu. Jadi lah ieu mun pertama katingalin aku batur namanya gitu. Wah pelajaran, wah ibadah, kesarua da jeung itu mah guru sarua teh gitu. Jeung guru sarua yang guru. Jeung HP guru aya rogilah, guru aya irtibat, guru aya ta'alluq, aya namun sama arti urang. Anger aya namun sama eta di guru ka guru maka supaya eta nyambung ka Rasul, supaya nyambung ka sunnah ka Allah Subhanahu wa taala. Usul teh wasil teh ditepus tadi tapi kana guru manfaat aya nanti guru manfaat guru ditepikeun ari tuntunan guru. Jadi guru teh penuntun urang, penuntun parampi napi ka Rasul, parampi keun Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayeuna ulama-ulama ahli thariqah, ulama-ulama ayeuna ahli thariqah. Jadi dia diuningakeun ayeuna sareng Imam Syarani radhiyallahu anhu dina kitab Muqaddimah Minanul Kubra bahwa sepakat para ulama-ulama guru-guru ahli tarekat mantanana para guru ulama ahli tarekat laya jujur ya hadit atas sodru temenang kaseseorang memulai litar biatil muridin dek ngurus murid jamaah seorang ayana muntamasati murid illa ba'da tabah kurihi terkecuali ges meluas
bisyariati dina ilmu syariat. Tong guru ka ahli tarekat anu bodoh gitu. Tuh ya ieu namun teh ngaku jadi mursyid ulah. Jadi mursyid mah geus tabahu dina naon? Jeung syariatna matak ke masalah ngaraskeun ka murid teh. Ari aya namun teh kadar karek bisa nyebutkeun la ilaha illallah disebut mursyid mah dari eta teh. Kudu geus menguasai ayeuna dina seluruh ayeuna ilmu syariat. Jeung alat-alatna. Qur'anna, hadisna, ijma'na, kiasna. Tuh gitu. Supaya ayeuna mun teu salah-salahkeun kanu jadi muridna. Geus eta mah bagian ayeuna urangnya. Jadi eta mah nyaeta bagian para mursyid bagian para mursyid. Lamun teu meluas ilmu syariatna, lamun teu meluas la yaquduna alaihi al-ahda abadan. Ulah rek ngambil perjanjian bahasa ayeuna Surya mah ulah rek ngambil talqin dirinya, ulah rek tawajuh ijazah dirinya, ngambil sanana tir bodona ulah ngambil ayeuna tir bodona abadan. Wa hadzal amru qad sarahu fi hadzal zaman. Ta ieu urusan anu mapan ulama seorang ahli tarekat anu mapan dina ilmu syariatna, fi hadzal zaman dina zaman kiwari a'azza minal kibritil ahmad. Eta lebih jarang lebih langka tibatan walirang anggur saking ayeuna mun talakana malah ayeuna mun teu aya guru mah sok nyebutkeun kieu percis mursyid di zaman ayeuna kiwari jika jarum dina tumpukan jarum saking hesena saking sulitna nyata anda geus matang teh geus tabahu dina syariat teh panese ari ya namun terdapat sampina acan ari tarekat nyari waktu di naon rek naon rek ayeuna wajuhan itu bisa aja namun bertanya namun dari Surya Raja wae geus tengah katenya tengah kate gitu atuh lain ayeuna di ku urang abdi mursyid gitu. Ayeuna namun teh mah ayeuna ngajah jangan kat maneh lima anak ulama dan Yusuf berkait maka bisa diketahui setiap yang jalmaan tengambah karena tarekat ala hadir kawaidi anu cocok jeung aturan ieu layak diru at-takhalluf bi syai'in min akhlaqi hadzal kitab. Maka manehna moal bisa berakhlak anu saperti akhlak Al-Qur'an. Artinya aya namun tamakana adab-adabana teu nyaho kana perilaku kumaha akhlak Qur'an teh. Seterusnya Taliriya Qasalina wa Akiman Afidat Parisa Adati wa Amala Oli kudu ningalian maneh Muta'ah Riyadhus Shalihin kana kitab Riyadhus Shalihin wa ahman yang kudu memperkokoh, kudu memperkuat, kudu ngukuhkeun sabenerna makana naon perkara masalah bihi nu aya dina kitab Riyadhus Shalihin tanfar maka bakal menang maneh ngaraih maneh bisa adati kana kabagyaan wa amala jeung kudu ngamalkeun sabarana anjeun kabeh. Jadi karena kitab Riyadhus Shalihin anu mana kitab Riyadhus Shalihin teh nerangkeun hadis anu damelan karangan nu disusun ku Imam Muhyiddin An-Nawawi radhiyallahu anhu anu ngarangkum
anu ngumpulkeun kana hadis-hadis anu ngurung anu merangkap eta hadis teh nerangkeun nyaeta fadilah-fadilah keistimewaan dina pasunatan. Jadi nyata anu rada lengkap wa alama yakunu tariqan akhirati. Jadi eta nerangkeun perkara-perkara anu bakal jadi eta perkara bakal jadi jalur jalan menuju ke akhirat. Oke, dina kitab eta nerangkeun adab-adab bajal-bijalnya anu suruh anu ngambah nyaeta ka akhirat, nerangkeun juhud, nerangkeun cara ngabelajar ngalatih nafsu, nerangkeun cara ngabersihan akhlak-akhlak anu mulia, cara ngabersihan ayeuna mun ati jeung ngajaga anggapata ayeuna badan aya. Kemarin teh keur ya kumaha tetapi tanpa matena saparapat tadi nama dari kasihan dia toli rian dosolina mutolaah aji kita biar salah satu ilmu adab teh aya dina hadis eta ilmu pasunatan teh aya dina hadis eta akhlak teh aya di dinya gitu akhlak aya nama tazkiyatun nufus teh nyata aya dirinya tasawuf aya kitu dina teh akhlak aya adab aya pasunatan ngaranna kitab Riyadhus Shalihin mutolaah we aya nu anjeun coba aya namun nama pokok kandungan nu aya dina kitab Riyadhus Shalihin geus aya namun tamah diaji di mutolaah terus diamalkeun dijamin pada bisa jadi anjir bakal memperoleh ngarai kebahagiaan kunaon kumutolaah kumaji kita biar sahih guys itu tulis diamalkan dijamin tanpa bisa bahagia dunia bahagia akhirat wa malah sekaligus dengan pakai amal ngaji ya itu diamalkan ngaji gitu ngaji oke itu diamalkan diaji terus aya namun tadi hartikeun terus diamalkeun pasti bahagia pasti salah wa tamma bil fardil hadila ya min dil aqai bimisdalika malah wantama jeung kudu mentingkeun anjeun kudu ngutamakeun mentingkeun anjeun ngagantikeun bil fardi kana kafarduan alladzi anu layak rubuh moal bisa nyieun babakti moal bisa babakti min dil layuk robu anu moal bisa dipakai ibadah moal bisa dipakai taqarrub min dil atau nyaeta tidak anu tukang maparin naon bimisri dalika seperti itu pak akmala anu leuwih sampurna. Jadi di mana-mana orang ngagetolan deketor karena ibadah karena ngajalankeun pasunatan karena ngajalankeun fadilah karena ngajalankeun adab-adaban ingat utamakeun heulakeun pentingkeun kaparluan heula lama kana amrul faridi dina waktuna aya nyaeta urusan-urusan kaparluan eta leuwih banget jeung leuwih penting kudu aya namun tambah diperhatikeun dijagana tibatan nyata merhatikeun kana pasunatan jeung adab-adaban maka di dieu bisi salah bisi keliru nyikapina
mencegah ayeuna perhatikeun kadenya jaga sintigin kana pasunatan bisi ku ayana bahasa ditahdikin mentikeun pasunatan teh bae wajib itu eta salah. Jadi ayeuna mun mentikeun pasunatan sabada beres kawajiban. Getol pasunatan sabada nyaeta beres kawajiban. Mun geus beres ayeuna mun tama kawajiban peh getolan ku pasunatan. Kumaha ayeuna mun tama ieu sunat teu ieu teh wajib teu eta. Ayeuna kieu ari kana kapanduan kaluli-uli hare-hare kana sunat getol salah cul wajib getol kana pasunatan salah aya namun teu kieu getol aya namun tak kana kawajiban mah teu teh kana sunat aya namun tama hare-hare salah karena aya namun tak fardu aya namun teh getol sunat aya hare-hare salah gitu. Kan aya namun tambah getol kana pasunatan teu wajib lebih salah. Teu wajib teu sunat edan kitu mah. Ya aya namun teu mah wajib teu kana sunat teu edan kitu mah. Bat aya namun teh getol sunat wae teu wajib geus leuwih salah. Bat aya namun tamang kadung aya namun kana wajib oge hare-hare nyapirakeun kana sunat geus salah. Oh wajib tuh sunat eta mah edan gitu aya namun teu kitu mah. Tah jadi urang teh ulah aya naon enjoy teh nya. Da urang teh waktu teh mun dipake wajib kabeh bener. Mun dipake wajib kabeh bener. Pan ieu mah urang mah aing ngaji saja. Aing nganggur aya sabaraha? Akhir bae penting wajib dah. Wajib dah kan saja atuh ngaji lagi gitu. Terus no geus aya namun kita masa enjoy gitu aya namun orang urang bagaimana wajib we pan loba kosong teh dina waktu kosong mah dipake naon eta teh dipake sunat lamun kieu mah dina 24 jam ka ieu mah kabeh dipake wajib kan bae anjeun teu sunat oge dan kira-kira aya namun teh mah 24 jam wajib aya namun teh mah salat aja we salat maghrib aya namun tetep di subuh gitu. Coba disalah maghrib geus dasakeun aya wajib mah. Ngaji aya namun tenang sakedeung gitu. Sajam aya namun teu ayeuna 2 jam teh. Tuluy aya namun teh urang puasa sakedeung di aya puasa. Ukur aya urang tadi aya teu puasa. Tadi ukur aya namun teu urang puasa kitu. Jadi wajib-wajib nyata minim. Kalau bata waktu tepan kosong tina kewajiban eta tina kosong ibadah teh geus sia ku sunat gitu. Geus sia aya ku sunat. Lamun hayang tigin sunat mah lamun hayang istiqomah sunat mah. Jadi ulah nyetak neangan amalanana ulah neangan kusorangan tina kita mukarasa. Jadi neangan amalan tina mata sorangan tina kita mah kabehanana oge eueuh istiqomah. Dan istiqomah anu watu mah eta anu dijajahkeun ti guru gitu. Jadi lamun ayeuna hayang istiqomah mah kana pasunatan mah ijajahkeun ayeuna. Ijajahna lain ijajah formalitas, ijajah bener-bener tak eta nyaeta sambungkeun ati urang ayeuna ka guru urang abdina rohaniyah ayeuna mun teu sambungkeun ka guru urang. Ngaran lamun guru urang nepi ka pangeran, ke urang ge bakal nepi ka pangeran ditutup anjeunna. Jadi lamun ijajah ukur lisan mungkul mah kita kepada guru kita nyamun amal kerja guru kami dan lain-lain ge. Ieu mah kudu saya seakan-akan ieu teh urang teh digusur ku guru najan guru gitu. Ieu teh ku guru teh siga aya we kere aya kere gitu anggap ieu mah teh anu urang. Ieu sia mane teh ieu mah teh ngaji. Apa ieu mah teh kuring kieu lah geus ieu teh ya.
kade tinggalin dia wirid, kade tinggalin dia baca, kade ayeuna mun teh mah eta teh kitu masih geus bungkus oge angker kaya-kayaannya. Ayo mah boro-boro geus mah guru aya kene guru oge no. Ucing-ucingan hese aya mun teh nyambung wirid hese nyambung aja guru urang teh kitu. Akhlak hese nyambung aja guru urang teh. Guru kitu dina agama mah beda jeung sakola mah tadi mah ijazah geus apa jajaran mah geus nyawa teh bisa gitu. Aya dina agama mah lain baru aya kene mesti tos kurus oke seakan-akan aya gitu. Guru teh namun teh ngabimbing urang, nuntut urang, tuluy perhatikeun ka urang. Mun urang aya namun tamengkot ka anjeunna teh kudu bawa kaya kena ulinga anjeunna teh kitu. Urang teh teh panjatnya wasiat di guru unggul ya teh. Aya namun teu naon ngaji ulah wasiat teh nanti itu baca kitab anu aya namun geus diaji di dieu aya namun teh wasiat guru. Kada aya namun teu ulah mapatah ulah ngaji eta teh wasiat guru unggul teh. Anu mana eta teh nyata terus mampus guru wasiat teh danger. Mengurang teu ngaji emang mama emang itu masih aya orang-orang oke kekuatan guru lah. Mun urang teu dikitukeun maka guru berbeda dengan dirinya. Kemudian semua guru apa? Guru aya nu boga saya. Eta teh nya masyaallah. Tanaga anu kuat eta. Tanaga aya guru. Asal orang madep nasinya sing sampurna ka guruna itu. Kadang sih lain kakaknya sampai aja namanya orang guru gitu dan mesti ngaji kemana oke ada yang mentang hati ngamal maka guru dapat kan mesti oke pecahkan ngaji apa itu habis nanti can aja namun teh aib guru orang gitu dah guru ayeuna sampurna ayeuna percayana sempurna ciptana persempurna tadina dan kena oke lain ayeuna dikekeuweuk disebutkeun ka ditu gitu lain dikekeuweuk di urang engke oge disebutkeun ka ditu di ditu disebutkeun ka ditu disebutkeun terus sampai disebutkeun ka Rasul gitu kan dan disebutkeun ka Allah Subhanahu wa taala gitu aya namun tama ari guru akal guru teh lain naon lain bahasa eta naon taklid gitu nanti aya guru lain nyata lain supaya nyata nyambung mun sanad wirid urang nyambung ka guru ketika Rasul lamun sanad ilmu urang supaya nyambung begini ka Rasul gitu anu ngasal teh nyata teu make sanad guru teu make sanad kaguruan. Sama deui di mana-mana aya namun tama urang erek getol kana pasunatan pada sing utamakeun heula eta kawajiban kafan dua. Betul wiridan alus. Kali aya salat sih bener. Urang aya getol mata urang alus. Kan kali aya wudu beresan gitu. Kali aya namun tasalah beresan, ulah aya namun tama wiridan aya namun getol, mata urang getol, puasa sunat aya namun getol, ari syarat wajib puasa, salasa puasa aya naga urang-urang nyamuk teuing, pembatalan puasa mah getol terang kemis getol tahajud aya salat fardu apa. Ari syarat aya namun tama salat apa, rukun salat apa, lata salat apa. Paru apa bakal menyambungkan nabi kan itu aja paduan. Jadi ieu mah aya mun teu lengkap insyaallah lengkap di awal dinasa tuh naik kana kana contoh terus aya mun naik kana patung mungkin naik kana taklid tapi gitu pan aya namun teh ilmu make guru ieu mah lain ilmu pamanggi gitu ilmu menang ngaji ilmu menang masak lain ilmu tidak buku ieu mah jadi ikuti mata kieu teh dipake guru kabeh oge kabeh teh kieu hayang lengkep ieu nu ti karese hayang beda ka nu ti banyak hayang ka anu ti kalama hayang ka kabeh salah satuna nya ieu
ya nanti karena saya gitu ya mah lamun ayam namun oleh-oleh dibayar nah eta mah takrib gitu nomor sana eta mah oleh-oleh eta dibayar gitu tapi di skala aku mah putih eta mah bukan putih nanti di skala mah kawe ya ngarah aya namun teu urang jadi sabab meunang ridho guru salah satu aya namun tama kariduan guru teh nyaeta di mana-mana ajaran anjeunana ilmu anjeunana terus urang didareskeun disebarkeun geunah cenah eta teh ka guru teh apan tiap ngaji anjeunana ayeuna kabagian insyaallah komisina aya kabagian terus ganjaran teh ganjaran logatna aya namun tama eta ti guru tuluy aya namun teh pemahamanna ti guru kumaha mun aya namun tama geus beres aya namun tama kapaluan pek aya geus beres kapaluan saged tolna pek akeun aya waktu maca gitu maca ieu wirid itu wirid ieu salat itu salat ieu aya namun tasawaya bana sabab la yuqarrabu min dil atau misli dalika moal aya anu hebat timbang ngalakonan fardu sunat mesin saperti jemput oke tuh aya namun tah moal bisa pake nutupan kapaduan kieu we contohna moal salat maghrib abi makan bae dek salat we 3 rakaat moal bisa nutupan 3 rakaat teh kana salat maghrib 3 rakaat moal bisa namalan moal gitu moal bisa namalan peda salatna sari rakaat tuh ieu mah 3 rakaat sudah katutupan moal tuh aya namun tawiridan saperti jeput tuh aya namun teman teu puasa sapoe moal bisa pake nutupan teu puasa sapoe moal wiridan saperti teh gitu baru takwa ya nyaeta anu melebihi ke taqarrub aya ka pangeran anu leuwih sempurna nu leuwih hebat tibatan nyaeta ibadah fardu maka jadi pokok itanisinya adalah bilfari karena fardunan Allah nilai taqarrub anu bisa dipakai taqarrub pendekatan menawi ka Allah bil atau program kepada bisa misi seperti ibadah panutin asa kabeh kataatan anu taat eta lain padu heula tangke geus beres padu sok ulah nyapirakeun ulang aweh aya geus anggeus mah geus beres mah geus tuntas maka paduan mana kitu majala abdun dinawa ya robo aku nalahu yadan wal hajula wasam amin husumma ainan basirah alis sadari akhir lebihar wala majalah teureun saha abdul hiji hamba bin nawafili ku pirang-pirang pasunatan eta yakrubu nyieun kadeuheus nyieun pendekatan taqarrub eta si hamba hatta akuna sehingga aya kaula alahu pikeun ka eta abdi eta yadan jadi leungeunna wal arjula jeung jadi pirang-pirang sukuna wasama jeung jadi pangdengena minhu ti eta hamba ya abdi semua ainan maka terus jadi panona eta hamba teh basirohan ningali panona aya misla dalika tegasna saperti kitu saperti nyaeta saperti leungeunna saperti sukuna saperti nyaeta pantengena saperti panona pil matolibina pirang-pirang perkara anu dipenta harwala gagancangan itu matolib
anu gancang itu nyata matoli. Ta nyata aya dina hadis Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam anu mana ieu hadis dicarioskeun ti Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis anu tertuang nyata dina hadis tapi aya namun tama ieu teh dina dawuhan Gusti Allah anu tertera dina Quran tapi aya dawuhan Gusti Allah. Firman Gusti Allah anu tertera anu henteu aya namun tercatat dina Quran dawuhan Allah ngaranna teh eta teh hadis qudsi. Eta teh hadis qudsi dawuhan Gusti Allah ngan tercatat dina Quran ngaranna hadis qudsi. Dina hadis qudsi aya kieu dawuhan Gusti Allah maka Allah ilayya tepati-pati nyieun ibadah, nyieun taqarrub, nyieun kadeukeuh ka kaula abdi hamba kaula bisaeun ku hiji perkara ahabba anu leuwih dipikaridho leuwih dipikan cinta ilayya kaula mimma ibtaratu tibatan nyata perkara anu geus makukeun kaula alaihi kaeta jeung jadi pang dipikaridho nah pang dipikan cinta ka pangeran mah adalah pagawean anu fardu ibadah nu fardu cek dieu teh moal aya anu pang dipikaridho nah pang dipikan cinta ka kami tibatan ibadah fardu seseorang hamba malaya. Jadi aya namun tema parula mun geus beak ya aya namun tanpa geus sampurna geus aya sok aya tambahan sunah. Contohna urang aya namun tema boga kodoaneun salat paguk lohor asar dina waktu-waktu anu ka belakang. Tong gegetolanan salat sunah padu we kabeh. Da moal aya namun teh ibadah anu pangdika kita pangeran tibatan ibadah baru ai qada teh wajib. Tong sok kawitaan nu boga qadaan fardu nu boga qadaan wajib tong sok kawitaan mun salat sunah tong kawitaan dakul we qada. Mun boga qadaan puasa Ramadan tong sok kawitaan ku puasa itu ku Senin ku Kamis puasa ieu mah aya lima eta we fokus kana puasa Ramadan. Da moal aya namun teh moal jadi jeung kitu teh pagawean haram kitu teh kitu ditarima moal santeu malah sabaikna teh pagawean haram sapa boga utang pandu. Lamun geus beres ka tukang boga kodoan salat geus beres kodoan eta tambahan sunah. Tambahan ayeuna waktu-waktu sunah. Boga kodoaneun puasa fardu lah kanyawana. Sok ayeuna mun tamah kajaba nyata baris sakalian. Baris sakalian. Contoh ayeuna mun teh kieu urang boga kodoaneun salat fardu, ieu batur tarawih, dan we batur tarawih urang kodok. Moal ayeuna mun tangaluwihan tina ngodoan eta moal katutupan salat tarawih moal tapi abi teu paruh, tong teu paruh. Tetep ayeuna mun teu moal nepi kana ibadah fardu salat tarawih moal salat witir terus eta. Kodok terus kodok. Boga kodoaneun kajaban boga kodoaneun kakalanyieun tarawih kakalanyieun witir aya boga kodoaneun terus saya kodok. Lamun geus beres teu boga kodoaneun teu boga pigaweun wajib teu boga pigaweun fardu wala yalzamu abdi teu eureun hamba kami yataqarrabu nyieun kadeus nyieun ibadah nyieun taqarrub ilayya ka kami bin nawafili ku pirang-pirang pasunatan. Sedikit ieu mah da geus fardu mah tadi salat zuhur geus asar geus maghrib geus isya terus sunatna qabliyah ba'diyah geus kitu aya namun tamalamun penting salat aya namun witir
mun maghrib salat aya awal geus kitu tuh aya namun tamana salat maghrib salat itu tahajud aya namun tamanggeus tambahan aya namun wirid naon tambahan aya Al-Qur'an tambahan naon tambahan shalawat tambahan gulukeun eta beak aya namun terdekat sapenting disebut oke tapi sabada beres matu sabada beres wajib itu aya namun cara aya namun tekaturna deket kana sunat mah kumaha eta dampakna ibadah sunat damun geus terus pasunatan salat pasunatan wirid pasunatan salat terus dipapai pasunatan salat kabeh sakurayana sunat-sunat tapi kami reus bangga cinta deudeuh ka eta jalma kutingina ku pasunatan sabada wajib teh nah di mana-mana kami geus suka cinta ka eta jalma karena eta jalma nyaeta ketol pasunatan teh tingin ka pasunatan untuk sama aing bakal jadi pandenge na eta jalma nu didenge ku eta jelema sanyana eta teh pandenge aing nu ditingali ku eta jelema eta teh sanyana paningali aing saur Gusti Allah nu diraba ku eta jelema sabenerna mah eta teh rampa aing nu dicabok ku eta jelema sanyana lain cabok manehna tapi cabok aing nu dilengkahkeun ku eta jelema sukuna lain lengkah manehanana sabenerna eta teh lengkah naon lengkah aing di mana-mana jelema anu tinggi kana pasunatan tapi hasil ngaraih kana kacintaan Allah Subhanahu wa taala di mana-mana manehanana barang penta ka aing laku tiang ngaku pasti ku aing bakal diberi mun barang penta lamun eta jelema anu kitu teh men tak dilindung men tak dijaga men tak dirasa ka aing lamun dan aku aing mampu dijaga ya bahasa aya namun teh populer mah eta teh padamelan para wali teh nyaeta anu pardu jadi pokok tangan tentepan sisana pardu dieusi dipaderti dipiluhan nyaeta ku pasunatan jadi we kakasih Allah jadi we nyaeta wali Allah tadi mana-mana geus jadi wali Allah nyata waktu nadi piluhan ku pada sunat ya maka kecana eta sajilun betul sakecana jadi memang aya namun teh pokok teh geus jadi eta teh para wali teh kitu disebutkeun karomah teh jadi aya namun teh wali mah tarati babarege lamun aya ngadoa teh tara naon ada dua wali manggil nama tajelema teh gelo gitu mantan eta mah kudu bener aya nama wali mah pi ulama jelema jadi we aya nama da ieu atuh da lain salisan-lisana lain sakuping-kupingna lain sarengkah ya mantan aya wali basa lengkah aing sakian tunggal lain sarengkah-rengkah pangukuh banyu pamecap sabda lain ayeuna pamecap ya mah lain aya teman tanya nyaritakeun anu sok lamanya eta hartina teh doa wali teh kitu dan aya namun cetika lama aya teh nyaraon jauh-jauhan teh eta teh jampe wali teh kitu pangijeu sebaban untuk urip panjang sabda sakian aing sebulan tunggal langkah aing sakian tunggal atuh da lain ayeuna teh eta sakian Allah eta teh kitu hartina teh mata ayeuna mun teh jampe wali mah kitu jampe ayeuna mun teh wali mah lain ti beberapa Allah ya Allah ini asal teh beberapa dan tidak naon apa aya namun tama lisan sana lisana nyaeta dijaga oleh Allah
lengkahna dijaga ku Allah, paninggalna dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Aya dia aya namun tamahar tina ieu teh yakunu mislah hadir adab fi qalil ijahil maqalib biha fallahu subhanahu wa ta'ala yakunu lil abdi al mustahil bil nawafil eta musari'an fi qada ihawaihi wa ijabati du'aihi. Jadi aya namun tama Allah Subhanahu wa taala ka seorang hamba nu dikir kana pasunatan, maka Allah rek ngajadikeun saperti naon? Saperti anggahota aya jelema dina naon? Dina pada di mana-mana aya namun tama aya maksad, aya kahoyong diinjah ku Allah, diinjah teh dibuktikeun dihasilkeun sabaraha. Jadi Allah teh yakunu lil abil mustaqil binawafil keur kajelmaan mah duduk kana pasunatan sabada beres baru eta sacepat mungkin bi qadai hajih pikeun neduna pikeun nyumpona kebutuhan eta hamba lain ayeuna tina tiba-tiba diperlukan wa ijabati wahi jeung sacepatna ngaijabah doa. Nah, jika dia namun tama agama tahu di mana-mana urang yang tahu mah garwa kayak gitu. Allah taya namun dari mana-mana kahamba seperti itu disebut dan ternyata jalmi anu butuh sadu binarana sakti mandraguna sakti cilu sakti lumur sakti itulah wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Jadi keur ngaraih keur naik ke darajat lain kumaha lain. Lamun hayang naik darajat lain kumaha lain eta mah eta. Ngan aya namun tama ku sabab ieu mah badi. Ku sabab ieu mah ibadah tambahan, maka kudu aya modal. Jadi padu mah modal gitu. Ari sunat mah eta bati. Jadi kan aya namun tama urang ge lamun dagang ieu teh aya namun tama hayang gede bati hayang gede modal. Ada modal mah teh aya teh sabaraha aya modal mah hayang gede sote bati keur bae modal mah oke. Asalna bati nawe daripada gede modal bati. Hayang gede bati tambah kita aya teh dina sunah. Lalu banget teh dina sunah lain aya namun tadina dina fardu. Wasam amin husum ma'ainan basirah aymis la dari kafil mata di harwara wal muradu harbina ya anallah yang wala man ahabahu Allah rek ngurus rek ngatur ka jalma anu Allah mika cinta ka jalma dina sakabeh tingkah lakuna. Jadi usik jeung malikna gerak jeung cicingna takunu bihi ta'ala maka eta teh nyata ku Gusti Allah. Jadi lain bijil tina nafsu, lain bijil tina selera, jadi lain sapok-pok, lain saput-saputna, lain salengkah, lain salengkah-lengkahna, lain sacabok-cabokna, lain satempok-tempokna. Nu kitu geus dikawal, geus dibimbing, geus dijaga ku Allah Subhanahu wa taala. Jadi lain ayeuna pokna kahayang eta jalma eta teh hampir mah nyaeta estafet Allah gitu. Eta teh estafet jadi Allah begitu nanti sebenarnya mah karena teu kadoro kunaon teu kadoro ayeuna ku nafsu teh ku hayang teh apa ayeuna mun temen leuletikan begitu. Lamun ayeuna mun tama keur zaman anu harita Allah yarham keur zaman anu pan anu mah di mana-mana jelema barang pentah tawasul ka anjeunna nyuwunkeun doa ka anjeunna panjang pena teh cabok berarti cabok teh benar siapa kayak gitu nah. Jadi aya doa we an abi aya namun teu hoyong biasa ngawas sia hartana bisa gitu.
mata kayak minum dongengkeun ingat teh makobir kurang pintu singa dibayar aya namun tamah ngawarung teh tiga mendede kopi gitu warung malam eta mah aya namun teh magrib bereng kayak santri kanya teh itu aya tempat aya namun teh naon tempat aya santri bangsa jam 10 itu mah aya jalan-jalan yang dahar tadinya itu mah kopi ayo manehna teh aya namun teh mangge abdi cenah-cenah nasi mah cenah pulang nanti kagentul aya namun baturan abdi mah cenah alhamdulillah sukses kumaha kitu jeung teh mah aya namun teh kagentul cenah aya namun teh abdi mah hayang dicambok ulah kaito anu boleh teh kerasakeun wae dicambok nah naon aya namun tukang cambok kada cenah aya namun teh mah lain sacambok-cambok cara anu mah datang ini usah babaturan ambil kita selalu saya ambil gara-gara non gara-gara dicambuk udah mah boleh masuk dengan dari cambuk maki macam usah seperti itu jadi hati kita cambuk itu teh maju sih ya gitu lancar gitu apa itu mikiran gitu anjeunna kertekna ieu namun teman menyetujui eta teh lain pun nafsu intina mati Allah gitu aya namun tama ilham aya ti apa Allah Subhanahu wa taala maka aya namun terkitu mah ulah aya namun tersebarangan lamun aya ucap-ucapan tilu kitu tapi nyata jenuh jalmi anu tos sempurna kapaduanana ditambah kuntigin pasunatan waktu-waktuna yang bersosokan hati-hati itu gitu itu kan pacokan modal kieu gitu ya kawan atau kakeknya loba aja waktu kosong loba waktu tampung mungkin aja nawan termohon kawan begitu kawan power begitu jadi eta teh diurus dikawal dibimbing ku Allah jami ahwali tingkah laku harakatu wasakanatu takulinya apa sampai di Allah dan aja namun termasak kaya ajeunana wa minha at-tawakkul kaya namun taman saterusna tarekat perjalanan dina kawalian teh nyaeta aya dina tawakal eta pagawean hari ieu mah apa sunah mah aya namun pagawean tauhid nah tetap kudu make ieu gitu pagawean dohir sunat tapi kudu nyambung jeung naon kudu nyambung jeung ieu jeung hate aya tawakal mah pasti eta mah pagawean hate kan kesok aya gambaran jelema anu tawakal anu betul tawakalna jadi tipe hate ke gambaran maka berpikir aku jeung aya naon aya dina hate teh tawakal teh ari tawakal mah pagawean hate lain pagawean desa lain pagawean Allah wallahu a'lam bisawab